genahnya jual gue mah kalau gak oke nya karena kan dia ais genahan beda masih main mana tong diajakan ngawangkong semuanya parete mah oh jadi lagi pula jadi dia pula parete dia cek berang nikah dia pula depan BG ngajakan diu oh ayo dah oh iya ayo gor segala nih emang dia bernamun dia tuh tembok gor ayo gor ayo nama alhamdulillah desa urang teh gor aya taman wisata di luhur karang para komo nama aya balon majunya bisa urang teh hebat pisan paretenya is lain balon jadi teh malanin antepkeun begini tadi mah kita desa berkembang ayeuna mah ningkat seetik karena desa maju alhamdulillah hebat pisannya terus lain ngomong aing nyokot duitnya di mana parete ieu desa maju ampun ternyata jangan ayo pergi parah di kira ku ketengah kene oh teh udah biasa sok di ditu tuh ieu petugas di pos geus aya nu ngaturna meureunnya parete hatu ayeuna mah urang copot bisa berubeakeun ih ari maneh petugas di pos enak mah dagoan ya pan ieu ngantri bisa saurang ayo maneh kunaon bingung kita di payungan saun gitu kita teh ayo tuh Assalamualaikum. Atus salam atuh. Assalamualaikum. Punten. Jaga jarak. Heueuh jaga jarak parete pan ayeuna teh usum corona. Ieu punten ibu bapak barcode-na. Tah punten. Mun mangga urang teh ali udah cek ke nami bapak di rapat kan nami bapak teh saha ewok saha Nuhun ewok yuk oh ewok ieu urang tilari oh nomor Pak ewok teh nomor 001 mun ya mangga teras oh ini mah lepat gak pak bonana ini mah bon rongsok sana sebarkot rongsok ya mah tulisanna besi dus paku upami barcode-na di mana barcode na mana Pak Hili itu mah lain barcode bon rongsok itu mah naik angkot ke mana sih teh astagfirullah beki parah ieu mah pohoin di mana tadi atuh barcode-na teulingnya teh di mana kan eta teh teu ka mana kuring teh pokona mah mawa we eta teh kitu mah separpak ari maneh aing mah aya piduiteun atuh kumaha parete parah aya piduiteun salah mawa ujung bon rongsok parete kunaon eta bon rongsok lah ieu naon bon barcode eueuh Pak Hili kod naon ieu teh lain eta nanti keur nukurkeun duit barcode catatan ieu ti undangan anu kawin ieu teh undangan segala ieu teh
Iya kuring tadi manggih eta ngaran bewok duit 600 mata lompat ka dieu. Heuh eta meureun kecut pahili jeung kuring salamikeun nyata bon rongsok. Naon si teh don parasia di dieu ieu teh? Parasea cenah. Lain parasea. Barcode aya di si kecut cenah. Rupa-rupa ieu mah. Jeung bon kibos acah nulun eta mah. Amit buah anak buah teh. Ih, ampun. Sok atuh enak kumaha? Mana cut eta teh barcode-na mana? Aya luput mah teh. Deui baca heula sih bener bisi salah tah. Tah. Ieu anu kieu. Tah ieu pangitan ibu bapak. Mun ieu barcode bener teh Indoresna, barcode biasa ini dicairkeun ku bapak. Nya. Mangan ieu canak deui bonna. Oh, ieu mah bon maneh meureunan kecut. Yeuh, Mana coba? Iya, aduh di teteangan, di teh piduiteun kieu-kieu oge. Urang mau nukir nyerikeun duit kumaha ieu lumayan ieu. saya bawa itu lah. Di atas. Tak uruskeun we nya. Nuhunnya geus dipangmokeun ka dieu. Sami-sami. Pak RT, Assalamualaikum. Dasar budak belagu, itu salam acan. Pan dieu ge salam, parete salam. Minta salam acan, lieur minta lah. Dasar paretena budeg. Bener asik lah. Kuman. Nya ibu eta tos leres eta panginten, Bapak. Atas nami Bapak Ewoknya. Mohon. Bapak atasna 600.000. Mangga dietang deui ku Bapak. Mohon leres cekap ibu 600. Pamintos ditawis heula pagi dieu nya tah. Tidak ditawis. Aduh, ibu teu tiasa Bima. Tiasa ge kucap jempol. Kumaha tiasa teh ku cap jempol. Aku mah apa-apa lah. Tiasa betinya. Tah, cekap panginten sakitu. Mun cekap atas Atas cekap Pak. maka atas tadi dari manfaatkeun ku bapaknya. Nya atur nuhun pisan aku ieu bantosanana atuh barokah tak terusna. nuhun. Nya mangga atur nuhun pisan urangnya. Sami-sami. Ku parete ka mana jalanna? Bener pratus, ada teh bansos. Mana yang menit ngarti? Lain kuring mah asara ruas gitu. Kakara menang bantuan model kieu saumur-umur. Eta mah diberikan kana biasa rek kenal sabeu teuing maneh kumaha maneh we. Asana ada rende kieu awak teh. Kamana pangawal, kamana pemuda? Hayu urang balik ka dieu. Teuing ka mana? Ayo, mari, beres. Udah beres, itu kan kuring ngomong beres. Parete kumaha ieu teh? Kuring mah asa masih kene can percaya narima duit. Ieu sakitu lobana parete. Aduh, Apaan tadi lain dihitung bener pratus? loba. Aing mah Asa ampun. lieur kieu ieu teh. Biar kumaha. Ayo parete. Naon teh tadi? Eta tulungan yang sinalungan buru tulungan. Tulungan. Gimana? Isi tulungan ayo buru. Aduh. Lauk. Hei. Duit gua boleh nih. Wah, lumayan. Iya, tadi gua. Ampun, awak. Coba ya coba sih lu, aduh, tapi karunya itu, bisa kieu na kurang di tadi nyarita deh si Ewok. Ieu urang aya
sakieu-kieu nah. Ah, bikin lah karunya. Tetega dik ah. Aduh, itu kumaha? Nih tadi pijing steak teu kanyang warung itu. Itu kumaha? Ayo tuh gerah udah. Pisan. Kere-kere cebayang nyaho lah. Aing mah. Tah nih sadar. Oh. Aduh. Bisa rupa dik ieu. Oh, eta ting ruas ting Buruan gerak balik. Balik. Lain kuring kunaon udah Eta sugan dia ngajoprak dinya. bakat ku atoh meureun parete urang teh Lain bakat putu nu. bakat ku bunga menang duit 500.000. Aing rupa-rupa nyetak. Hitung deh atuh. 1 2 3 4 5 genep 7 8 jadi 800 jadi loba Jadi itu ya